urang maoskeun heula Fatihah nu dikhususkeun ka putrana di Panugaran Wales di rumah sakit yang imam ayeuna nuju koma saurna. Urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan panyawatna dicabut ku Allah kumaha bihara-bihari kalayan dipaparin kasobaran tina teu damangna. Mudah-mudahan upami bade teras mulih ka rahmatullah kacanak iman Islamna dihampura sadaya dosana ditampi sadaya amal ibadahna. Moga-moga tercatat sebagai ahlina Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kantu naon hancana layu lamu qadru anwaril qulub eta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah Ibnu Athaillah anu ka 241. Layu lamu teu bisa dikanyahokeun naon qadru anwaril qulubi darajatna pirang-pirang cahaya hate wal asrori sareng tegesna pirang-pirang sir. Ais saro iri tegesna darajatna pirang-pirang cahaya sir. Ayil anwaril musyrikoti tegesna pirang-pirang nur anu moncorong nu caang alaiha dina itu kulub wahiyata hari itu anwar eta al-ulumu pirang-pirang ilmu wal ma'arifu jeung pirang-pirang kamakrifatan Allah duniyatu nu bangsa laduni wama jeung perkara huwa ari itu ma eta madaun anu dipernahkeun piha dina itu kulub min anwaril haqi tina pirang-pirang cahaya Allah illa fi ghaibil malakuti angin dina samarna alam malakut atawa dijadikeun sifat illa fi ghaibil malakuti kecuali di alam malakut anu samar. Ayil malakuti tegesna alam malakut al ghaibi anu samar anna ti urang sadayana wa huwa ta'ari itu alam malakut teh eta alamul akhirati alam akhirat
Paman sing saha jalma amana nu iman siman bil ghaibi kana anu gaib nu aya di sejeraun mulki wasa'a jeung lumaku itu si iman pitaqdibin nafsihi dina ngabersihkeun nafsu nasiman hatta hasolat sehingga hasil indahu di tusiman naon tilkal anwaru itu pirang-pirang nur syahidan tingkana anu nyaksi lihaddil aufari kana bagian anu sampurna hunaka dina itu bab. Wa ingkana sanajan kabuktian itu siman eta muhanan anu hina di dunya gueru montana ente anu diperhatikan sahabihi itu siman piha dina itu dunya kama seperti perkara latar ente dohir naon anwarus samai pirang-pirang cahaya langit wahia itu anwarus sama eta anwarul kawakibi cahayana pirang-pirang bentang illa fi syahadatil mulki angin di alam mulki illa fi syahadatil mulki angin di alam mulki anu kasaksi ayil mulki tegesna alam mulki al musyahadi anu disaksi wahwa ari itu alamul musyahad eta alamud dunya alam dunya lihusulil munasabati karena hasilna munasabah baina hadihil asya antarana ieu pirang-pirang perkara. Hikmah ke-240 hiji Kiai Musonif ngabahas masalah nur Allah nu datang kana hatena jalma mukmin. Nur nu datang kana hatena jalma mukmin teh soor ibaratna aya anu datang kana hatena mukmin teh nu nyebutkeun basana teh warid aya nu ngabahasakeun nur aya coor ibaratna aya nu ngabahasakeun warid aya nu ngabahasakeun nur aya nu ngabahasakeun ilmu, aya nu ngabahasakeun laduni, aya nu ngabahasakeun ma'arif, beda-beda. Padahal nyata nama eta keneh. Ngan beda ibarat teh, beda derajat teh. Seperti wasilin jeung arifin. Wasilin tajalli, arifin tajalli. Makom arif, makom tajalli. Nanu tajallina sir. Kamana? Kana nurdat Allah. Arif ibaratna. Tapi lamun tajallina sir. Kana af'al asma jeung sifat Allah. Makomna wasilin. Padahal mah ari af'al jeung sifatna eta teh termasuk kana disebutkan Allah. Da Allah teh dat nu ngabogaan af'al anu boga sifat. Dat na kodim, af'al na kodim, sifat na kodim. Itu bisa diartikan Allah teh dat tungkul wa sifatna wa af'alna. Matak dina wahdaniyatkeun oge dina tilu wahdaniyatil af'al, wahdaniyat bisifat, wahdaniyat tidak. Lamun teu dibahas ibaratna yang ke moal kapaham.
anu basakeun anwar, anu basakeun warid. Itu. Anu basakeun ma'arif, anu basakeun ilmu. Ari ilmu teh cahaya. Ngan ari nu disebut ilmu mah eta teh populer nama kanyaho. Bahwa anu aya dina otak disebut ilmu, nu aya dina hate disebut ilmu. Hate nyaho ilmu, otak nyaho nyali artinya ilmu disebutna. Ngan hakikat nama beda. Cahaya nu datang kana hate, kana sir, jeung kana ruh beda-beda. Di dieu rek diterangkeun ku musannif. Darajat pirang-pirang cahaya hate teu bisa dikanyahokeun. Seperti dia. La yulamu qadru anwaril qulub wal asrar. Teu bisa dikanyahokeun darajatna pirang-pirang cahaya nu aya dina hate. Ari hate teh qulub cenah asrar. Disebut sir beda, hate kene sir, tapi hate nu pangjerona. Nu disebut qalbu naon? Qulub, dohrul qalbi. Beda. Matak aing diartikeun qalbu teh sir maksudna. Gitu. Lamun nalika qalbu caang kunuril akli, nah eta ngaranna qalbu. Lamun hate caang kunuril akli, qalbu ngaranna. Anwarul qulub zaman nur akal. Tapi lamun arwalul qulub nu datangna nuril ilmi tah nu dimaksud qulub di dinya teh sarair sir. Lain qalbu nu dimaksudna. Hate nu kadatangan nuril ilmi mah sir. Hate nu kadatangan nuril haq sir ngaranna. Maka di dia atap tafsir anwarul qulubi wal asrar bahasa. Jadi ini maksud ku qulubnya sir. Berarti darajat nur ilmi, nur hak. Nah, jadi di nah ini maksud anwarul qulub di dia al-ulum wal ma'ariful ladunya. Al-ulum teh ilmu. Ulum naon di dia ilmu teh nu dina hate teh ma'rifatullah. Ulum di dia. Matak atau tafsir al-ulumu wal ma'arifu. Jadi ulum teh makrifat di dia. Lain ulum kasurangan nyahokeun ilmu pertanian. Eta mah ilmuna dina otak, lain dina hate. Ilmu tatalaran otak, ilmu bangsa dunia salian tinggal nyahokeun Allah. Nah, eta ilmuna na otak di dia. Cahaya ti Allah, tapi anu kamana? Dipake alat bikin nganyahokeun perkara nu aya ieu dimulki. Eta ilmu nu datang kana hatena naon ngaranna? Ma'arif. Makrifat ka Allah. Jadi ilmu nu dina hate mah makrifat ka Allah. Keterangan al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu mah dina hate la fis sutur. Lain dina sutur, ieu otak sutur, sutur maknawi. Tulisan dina kitab sutur, sutur hisi. Jadi sutur ada dua, sutur hisi tulisan na kitab na buku. Sutur maknawi nu ditalar ku otak, sutur. Atau yang lain ilmu, lain ya bisa. Nu disebut ilmu na otak lain ilmu. Lu mata cek ali marifat, cek ali hakikat, nu disebut ilmu mangan hiji, mana? Nyaho ka Allah. Salian ti nyaho ka Allah, lain ilmu teman. Mata sanajan nyaho jalmakan ilmu pertanian. Karena ilmu nahu, ilmu syaraf, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan. Lain ilmu teman. Ilmu mah ilmu nyaho ka Allah. Mata kalau ilmu bisudur, ilmu dina hate, nu dina hate naon makrifat ka Allah.
Al-qalbu mahalul ma'rifah, hati tempat ma'rifat ta'al. Hari ilmu nahu di mana? Di dia. Namun diasupkan karena hati, jadi hijab. Sebab hari didikannya hukum ku ilmu nahu teh naon? I'rab tungtung kalimah. Nya koma jaidin euy. Koma jaidin itu macana. Sababnya kana ilmu nahu, apa salahna maca koma jaidin? Menyaya Pak Il JR. Bari Pak Il mah PS. Hukum malah eta mah. Pak Il JR, Pak Il Jabar. Mata wal ismu marfu'u al madhkuru qablahu fi luhu ta'rifna. Ta'rifna fa'il. Dan mata cek ahli mantek mah ta'rif mardudah itu teh. Tidak bisa diterima ta'rif wal ismu marfu'. Tapi rek yang lakon teu sanggup mung sidang jeung musannif jurumiyah. Ka di hadrat Allah. Naon sabna ngasupkeun hukum kana ta'rif. Eta teh salah. Ngasupkeun hukum kana ta'rifna ta'rif mardudah. Ari ta'rif teh kan aya tingkat-tingkat. Ta'rif had, ta'rif rosam, haddam, had nakis, rosam tam, rosam nakis. Itu ta'rif. Lerekan jadikeun ta'rif ieu mangan panunggu. Anu kagok nyaritakeun ilmu tadi mah. Eta mah ilmu tatalan ilmu. Ilmu mah mana? Ilmu fi syudur. Ari sudurna hate, ari hate gaweuna makrifat gaal salian ti makrifat lain ilmu. Nah tuh far'un anil ilmi, dahan tina oh. Al-ulumu kana kun tadi makrifat. Namun kana sir naon? Makrifat kene. Maka al-ulumu wal ma'rifu. Ngan makrifatna makrifat khos. Ari makrifat aya dua. Makrifat am aya makrifat khos, makrifat amma dina hate, makrifat khos mah dina sir. Kamata di dia wal asror bahasana. Jadi lu datang kana sir. Derajat mana? Derajat nuril ilmi jeung nuril haqi. Nah, nu datang teh nuril ilmi atawa nuril haqi. Bisa kanyahoan di alam dunia di dia mau bisa. Namun sabna sahabat lain wujud hisi. Ilmu ge wujudna akli anu ilmu kana otak ge. Komo nu kana sir tadi. Wujud akli jalma loba ilmuna kaciri ngaguduk lesirahna kurang. Tuh mah. Eta wujudna wujud akli. Komo ya ilmu nu datang kana sir. Panglemesna ilmu ya kanyaho teh tingkatna. Aya anu kana otak ilmu. Anu kana otak ilmu, anu kana hate ilmu, anu kana sir ilmu. Jadi ilmu teh tilu tingkat. Ilmu nu kana otak, ilmu tatalaran, ilmu nu kana hate, ilmu makrifat am. Anu yakin ladang dalil. Ilmu tajalli, ilmu naon? Ilmu nu datang kana sir. Ngan tajalli teh beda-beda kan? Tajalli af'al asma, aya tajalli dat. Nah, sama af'al asma jeung sifat di alam jabarut. Tapi lamun dat mah di mana? Di awadna, di izah dat mah. Jadi naik heula lamun rek nyahokeun ek pindah tina tajalli dat, tina tajalli sifat kana tajalli dat teh ngaliwatan rofo, mustawan, qoba kausen, kakar anu pika awadna. Di awadna bisa nyaksikeun nur dat. Namun di jabarut mah bisa nyaksikeun nur dat. Gak mau wujud jabarut, nur hak mah. Mau wujud maksudna moal kata jalian ku hate urang. Seperti ilmu moal wujud isi. Bisa didohirkeun ilmu dina otak yo buktikeun ka dieu ngagunung segede kumaha. Moal bisa. Moal. Wayahna ya. Ieu teh nyaritakeun anu tara kapanggih teh aya. Wayahna we lamun inat tentang disebutna munafik hakikat. Dipercaya aing mah teh jiga khoyalan tara mangi munafik hakikatna.
Hoyana nu nentang kana hakikat ruksak sakabena. Coba hakikat teh ilmu, hakikat ilmu. Orang bisa lain hakikat ilmu disebut ilmu, anu hakikat ilmu malah ditentang disebut lain ilmu. Dibalik bang, hari dibalik mah rusak. Sepatu disuhun, hari kopelin pakai sepatu. Dibalik rusak kopelin, rusak. Ngaran dibalik mah, dibalik rusak dibalik. Nah jadi singingan lamun dina ye hikmah ke-240 hiji Anwarul Qulub wal Asrar masalah derajat nur nu datang kana sir. Berarti derajat mana? Nuril ilmi, nuril hakim. Aya nur sifat ilmu Allah, aya nur dat Allah. Nu datang kana hade. Lamun nur sifat ilmu pana bari tajalli ka Allah. Karena nurda. Lamun nuril hak karena afal sifat Allah jeung makhluk teu kabandungan aya teu kabandungan Allah. Nyaksi karena nur dan eta nuril hak. Bedana nuril hak jeung nuril ilmi dibejakeun derajat heula. Kan nyebut moal kanyahoan unggul tadi mah Pak. Terangkeun derajatna. Anu tajalli kana dat bari pana ti makhluk artina inget makhluk eueuh ka kitu ya ta eta nuril ilmi nur nu datang tina sifat ilmu Allah nur sifat Allah aya nur sifat aya nur dat beda pan nur sifat mah kitu akibatna kana hante teh ka makhluk kasaksi eueuh Allah nu kasaksi wujud nah kan naik deh jadinya nuril haq. Ari nuril haq mah ka makhluk teu inget aya teu inget eueuh nyaksi kana dat Allah eta nuril haq. Sakitu bedana. Kan mah rek direk kita tulis mungkin daripada geus ka imah bingung. Lamun dibahas bab ilmu ge panjang atunya. Loba disebut ilmu lain ilmu. Antak kurang al ilmu fis sudur la fis sutur. Cek saya cek aliak ekat. Orang tu apanya? Nak otak ilmu lain ada mah. Bisudur, yang paling sudur. Non otak, akal. Ada sudur mah akal rohani. Ia mah latikoh beda. Oh jadi panjang deui beratnya. Geus. Jadi kalau puyeng mata ngaji hakikat puyeng nanti loba ibarat nu teu wawuh teh urang. Ya. Urang ngering gadengekeun pidato profesor sok pabelit. Padahal mah jelas pisan, kunaon urang teu wawuh kana ibarat. Nu pidato make bahasa populer urang pan teu ngarti. Saya sangat Pak Jokowi mencari orang yang punya integritas tinggi. Karena integritas tenawan teu apa kan. Teu wawuh jeung bahasana. Nah, anu lieur ngaji ilmu hakikat ge sabenerna mah lieur dina ibarat. Matak pameh ngaji ilmu hakikat kudu wawuh heula jeung ibarat. Tadani, talaki, kudu apal tawali, warid, nur, tajalli, tahalli, taholi, kudu apal. Beda-beda ibarat eta ibarat dina ilmu hakikat. Kudu wawuh. Tak itu perbedaanana. Ngan eta ilmu teh nu dipernahkeun ku Allah nur dina sirna eta jalma mukmin moal bisa dikanyaokeun illa fi ghaibil malakuti kecuali dina alam malakut. Jadi lamun urang inkisah ke alam malakut apa? Karena darajat nur nu datang kana sir. Non sabana di malakut aya panan poe. Matak malaikat mah teu ngolotan. Da urang jeung puting. Urang mah lahir beurang. Lamun pika isuk teh sape-sapeting. Bisa gitu. Bangke setahun, 3 tahun. Jauh aya urang jeung puting.
Ada di malakut aya berang jeung peuting mah. Teu aya. Ulah berang jeung peuting amatang Allah. Sugan Israfil lebih kolot daripada Ajrail. Tuh berang peuting di malakut mah. Caang lagi lain ku panon boe. Caang alam dunia mah kunur asar afal Allah. Caang alam malakut mah kunur sifat Allah. Oh, beda Pak. Beda. Ari nur sifat Allah sok surup tada. Ari panon boe surup, ari surup peuting. Beurang sate lamun bi kullama kanatis samsu toliatan fan naharu mawjudun. Samang-samang panon poe bijil beurang aya. Sabalik dibalikeun kumaha? Mun teu bijil peuting. Entak sabalikna beurang lain beurang. Ari lain beurang teh naon? Peuting. Mantak disebutna lain deui eta mah lain lalawanan. Ngan musawilina kidihi cekel mau mantek mah. Lain lalawanan beurang, lain beurang. Ngan musawilina kidihina nu akur jeung lakina naon peuting eueuh deui da mata kulantaran eueuh deui musawilina kidihina ari lalawanan beurang peuting bisa ngajak bisa sabab musawilina kidihina eueuh deui tapi lamun loba mah teu meunang lalawanan hejo hideung bisa teu ari koneng lain hejo lalawanan hejo teh henteu hejo ngan ari teh hejo teh loba koneng teh hejo bodas teh hejo hideung teh mata ulah lalawanan hejo hideung ulah lalawanan hejo teu hejo ari teh hejo teh loba entak ari jalma nu paham ilmu mantek mah loba ngomong teh sabab ilmu ngomong ilmu mantek mah nah kitu tak kaji mantek mah kulantaran hese mending teu diaji oh ini ribut udah nyaritakeun kias kudu apal sakal. Jadi irtibat antara bet jeung bet. Arek nyaritakeun sakal teu apal qodiyah. Bisa nyaritakeun sakal mah moal. Sababna engke bahasana hamlun bisugro wa uhu bikubro. Hadwasat jadi mahmul dina muqaddimah sugro jadi maudu dina muqaddimah kubro eta sakal awal disebut muqaddimah teh naon tapal muqaddimah ari ngaji mah teh sebab sakal insyaallah mah ngarti takun itu dia aji kosikam aing teh hese ngartina mending ngaji ka malah jero teuing gitu. Kurma hese tadi aji, gue kebelat. Kudu manu hese diaji, sing hati-hati. Merenang sekali ngaji 2 huruf ge lumayan. Ya. Nisbat nalapa di kana makna lumayan sekali ngaji apal hiji. Tawattu'un tasakkukun takhallufu wal istiraku aksuhu rupu. Kumaha nisbat istiraq, nisbat tawattu, nisbat tasakkuk. Hiji-hiji ditalar lumayan sekali hiji mantek apal nisbat hiji kedua kali lamun naik 5 teh 5 kali ngaji kagak apa nisbat kabeh dituntut ya teh itu nyaritakeun Mekah di jalma anu can ke Mekah ya jalma can apal tajalli asma sifat jalma anu can tepi can daukiyah dina tingkah sir nyaritakeun sir tapi urang teh kudu apal beja heula banyak bejana heula keun we aya sir aya ruh aya qalbu cek di dia moal bisa dikanyahukeun nur nu datang kana sir darajatna kecuali nu inkisab ka alam malakut. Sabab di alam malakut engke aya nur sifat nu inkisabna. Sebutna inkisab. Mata ke si inkisab mah pana? Al ilmu tariqul amal. Wal amalu tariqul ilmi laduni. Wal ilmu laduni tariqul ma'rifah. Wal ma'rifah tariqul mukasyafah. Wal mukasyafah tariqul fana. Jadi panana jalma teh inkisab heula.
Ngan memeh inkisab ma'rifat. Aya ma'rifat tuluy inkisab tuluy anak. Inkisab tak ke alam malakut. Nah, kakara apa derajat? Sabab di malakut aya nur sifat. Aya nur sifat Allah. Engke reaksina anu nyaksi kana nur sifat, nu kasenter ku nur sifat hatena panati makhluk tajali ka Allah. Eta reaksi dina nur sifat. Dan tajalli ka Allah nate nur sifat mah tajalli kana sifat jeung kana asma af'al. Gitu. Nu disebut tajalli ka Allah teh dina nur sifat mah lain tajalli kana nur dah. Tajalli kana afal Allah, sifat Allah, asma Allah bari pana ti makhluk. Beda jeung nuril haq. Nuril haq mah nur dat Allah nyenter kana hate ka urang tajalli dat mata taroki naik ka rob-rob ka mustawan bari ka makhluk teu inget aya teu inget tur eta nuril haq nur dat Allah nepi ka mana deui nah geus nepi kana dat Allah geus tungtungna balik deui ka dieu nur dat keneh eta nu nyenterna ngan kemah bari inget kana asma kana af'al balik deui ta'akul ka makhluk disebutna maqam muqarrabin mata wasil ahli Allah nu harebat teh waliullah teh ringkesna kabagi tilu hiji waliullah nu dina maqam wasilin geus wali maqam wasilin nu tajalli sifat teh geus waliullah maqam nu tajalli kana af'al Allah geus waliullah. Nah gitu. Aya makom wasilin, aya makom majdubin, makom arif dari sifat, aya makom muqarrabin. Makom wasilin nukar-kara bisa tajalli asma sifat, can bisa nyaksikan nurdat. Anu disebut arifin nu nyaksikan nurdat. Dan dina arifin aya makom deui. Aya makom muqarrabin naik deui makom muqarrabin wasilin arifin muqarrabin aya malakutil ghaibi tegasna malakut anu samar annati urang sadayana wa huwa aritu alam malakut eta alamul akhirah alam akhirat jadi alam akhiratnya di mana di malakut cuk sawarena kaol alam malakut teh alam akhirat. Alam akhirat teh di mana? Di malakut. Mata kan proses lagi malaikat. Termasuk alam malakut kene, kok ditu. Alam akhirat teh. Pan kebajakeun anu jadi satpam di neraka saha? Malaikat atau jelema? Malaikat. Alam malakut kasupna alam akhirat. Jadi alam akhirat kasup alam malakut. Lain berarti malakut alam akhirat. Itu. Jadi alam akhirat termasuk alam malakut. Matak jajahan malakut mah gede. Oke, pemeriksaan amal malakut. Alam kubur ge alam malakut. Alam kubur teh. Kolam di malakut. Aras di malakut, loh mahfud di malakut, malaikat di malakut, roh urang di malakut. Mantak manusia disebut alam mutawasid, disebut orang malakut bisa ada rohanina di malakut, disebut orang dunia bisa ada jasmani nama di dunia. Nanti ditunjang ka dia jadi hirup. Lamun nyenter lahir batin nyaring hirup. Lamun nyenter kana batin nungkul tekan lahir sare. Tenyenterkan lahir, tenyenterkan batin, maut. Matak sarete setengah maut. Disebut setengah maut karena nyenterkan batin, tenyenterkan lahir. Tinggal lengit batina, maut. Matak ayeuna sare tuluy maut, aya. Aya. Gampang tidaknya mah. Geus pisah tina jasadna ieu mah, kari tina batina, tina ruh. Tina batinnya anak makhluk cabut. Geus mah.
di malaikat teu kudu riweuh geus setengahna. Nyambut teu mau. Alam malakut teh alamul ghaib. Kudu disebut alam ghaib. Jadi alam ghaib teh alam sajeron alam dunia. Tah kitu disebut alam ghaib teh. Cek dia tadi al-ghaibi anna dohir ti urang. Artina sajeroeun panca indra urang. Malakut teh. Karileungitkeun panempo, pangdenge, pangrasa ieu. Sup ka jero. Beraya ka malakut ka ditu. Ngan memeh ka malakut aya keneh nu kaliwatan. Lain alam manusia, alam jin. Jadi ti alam manusia liwat alam jin malakut. Jadi ari jin mah jeroeun alam manusia. Mata alam dunia keneh alam jin teh. Alam dunia dibagi dua, hisi dohir manusia, hisi batin jin. Nah gitu. Dan ari jin nempo ka urang ka dieu. Ari urang teu nempo ka jin. Nu belegug teu nempo seteh. Jin kan pinter mah. Gitu. Apaan ka dia tapi nu bodoh mah teu apaan jin. Aya ge manusia, aya nu ningali ka malaku ka alam jin, aya. Matak aya jin tuh nu milu ngaji. Deukeut tihang cicing. Ningali, jalma aya nu apaleun. Tapi nu sajen geuning teu apal, nu bodoh teu apal. Nah gitu. Jadi jin ge nu bodoh mah bodoh tuh. Suka jelema. Jelema ge teu apal kabeh ka alam jin. Ento apa? Aing liwat kana tangka kai kadinya. Nyeri beung kunaon di toel jin. Ayeuna nina gitu. Di toel jin komo ditonyok. Di toel ke gering. Eta bahasaan unggul. Jadi lamun disebut di dia alam gaib teh gaibna alam urang. Sajeroeun teh aya alam jin ngan teu disebutkeun alam da eta mah sarua jeung urang, alam hisi do alam ajrom ajsam. Sarua alam dunia keneh alam jin oge. Ngan bagian jero wungkul mantap ti sabe ditueun ieu pamanggi panca indra urang teh alam jin. Di alam jin aya alam malakut. Mantap loba santri nu bebeja. Teu cenah kang mun wiridan sok aya anu datang. Kenalkeun aing manun. Sia cenah urang mana? Tuh. Jadi jin mah lamun aya nu wiridan teh usung wahriu. Sia eta wiridan saminggu di kamar masjid. Aing asup ka dinya, sup ka urang. Ke urang teh bontak caang, beureum caang, nempo ka hareup ka tukang akur. Torojo datang. Jin taci kayangeun naon cenah teh. Ditanya angkat teh, hengan meneh wiridan, oyang nyuk cagur eh. Angkat di odaman kumanehna. Eta nepi ka alam jin, encan muka sapa ka alam malakut encan. Kakara muka kakara ka alam jin perasaan muka sapa ta eta nu sok jara di dukun teh nu dikir nepi ka alam jin. Nu nepi ka muka sapa maka ditu, beda deui. Dikirna geus aya nurang. Aya caang hatena mun di alam jin mah poe keneh mata caang teh caang jin lamun urang dikir pas poe engke tuluy ganti ku caang ulah waka ngaku aing inkisap ulah waka tampo heula engke ya caangna caang alam jin atau caang alam malakut. Nah gitu ya ilmu bocoran aya kitabna itu ti para waliullah anu geus arin kisap ka ditu geus warusul. Nemata mangga caang ngan benten caangna ari caang malakut mah caang seperti caang bulan, ari caang alam jin mah seperti caang magrib tere magrib balun geus arek poe. Ari nu kitu mah bisa disalirukeun ku jin. Wah lara aing disangka malaikat. Caangna disalirukeun ku jin wah. Nu gampang mah syahwatin nufus nu jadi ukuranna. Lamun urang ngimpi, lamun urang kajeroeun mulki, syahwat nafsu aya keneh. Alam jin eta.
caang ka tukang caang aing teh engko poe kamar teh tadi keur wiridan tapi jadi caang ieu teh. Nah, si inget tapi dina hate aya syahwat nufus. Syahwat kana bangsa mulki ka dieu, syahwat nufus. Eta alam jin. Ngan lamun geus leungit syahwat nufus, mun istri ningali jin kaset. Nah, hate aya resep alam jin masalah. Namun pamegat ningali jin awewe gulis hayang dina hate resep alam jin. Nah kitu gampang. Lamun poek jadi caang, tah lamun aya syahwat nafsu, nempo duit loba hayang. Eta alam jin. Ngan lamun ayeuna urang caang tapi teu aya syahwat di nafus. Jadi ningali kana perkara nu alus dimulki teu aya resep. Eta lah. Eta alam malakut. Berarti alam naon? Alam misal. Nu matak mimpi ke alam jin atau ke alam misal. Nu sok ke alam misal mah anu zikirna hatena caang ku nuril ilmi. Sup ka misal teh alam malakut. Jadi alam malakut teh be dituna hadrat Allah, be dieuna alam dunia. Eta malakut antara dunia jeung hadrat Allah teh alam malakut. Nah di alam malakut akhirat termasuk alam malakut. Mata anu ngaringkus jalma kana neraka malakut, nyiksa jalma di malakut di neraka malaikat. Anu jadi juru kunci di surga malaikat. Ya kebajakan orang tanya langsung. Jadi alam malakut, enggak? Surah itu teh sanes diri. Ari simanon mah eta mah nur bangsa dunia, ari malaikat mah nur bangsa malakut. Maka disebutnya jisim nuroni. Sami surah nama. Ari urang ya. Sare ngimpi. Tumpak mobil rasaan awak urang kele. Nah. Sarua jeung ieu teh. Sarua ngan itu mah surah unggul. Lain jirim begitu. Jadi ngabedakeun nama entos eta syahwatin nufus mun aya keneh alam jin, namun dina hate geus aya syahwatin nufus alam malakut tah gitu. Ari masalah surah mah sami sadayan ge surah. Rupa nu ieu katempo ku panon peureum sarua. Lamun bumi urang jauh, tadi ketingali bumi urang, ayeuna sok ti dieu peureum tingali ku urang. Sami teh sami surah. Eta teh lamun hayang paningali hate nu inkisap mah geus dimisal itu. Misil imah urang di malakut eta. Jasad urang nu aya di alam malakut lelempangan keur ngimpi. Lamun ngimpina ka alam bisa. Ngan ieu penerangan malaina kitab. Kudu inkisap heula. Atawa urang mangih beja ti ahli inkisap, bisa. Kan mangasaan, cari ngimpi ngesanana. Jadi asup ka alam malakut teh batur mah lain kudu ngimpi, urang mah ngimpi sok sare. Toy ngimpi. Batur mah keur dikir saking khusyukna dina dikir poho ka alam dunia ka dieu. Rai we ka malakut inkisap ngaranna. Karena alam jin mah sanes inkisap. Eta pangaruh jin. Jadi urang aya ruh kajinan. Kita aya baladna nyamper balad ka urang. Kalau mun baladna jadi pemimpin atuhun. Urang ge buka balad. Di mana di kementerian orang tanya nangsi rada lumayan. Itu dia buka balad di urang. Lamun jadi mun roh kamalikatan jadi pemimpin di urang dina hirup. Roh eta jin datang tuh baladna. Mata gangguna gitu, datang ke dikir. Kenalkeun aing. Maneh teh rasa diinti hayang naon sia teh. Hayang bungar wiridan. Ku aing ditoelan jelema sina mareli ka dinya. Toel kureyo kumuri. Ngan ke mau berkah rezekina moal tijin. Kalau berkah ka jin.
bisa mengelpor kaki tak gitunya. Jadi derajat nur datangkan hati teh beda-beda, engke reaksina tingkah hati beda-beda. Nah, ari ngaran nur mah nu datangkan hati rek nuril akli oge ngaruksak kana anu geus aya. Seperti caang datang ke masjid poek ruksak poek teh ku caang. Bener. Di dieu teh aya hubud dunya, di dieu teh aya naon? Aya ujub, aya riya, aya takabur. Aya hirsu nah teh urang. Begitu datang nur ti Allah, leungit. Tak gitu, nu mata urang kudu zikir teh. Nah, dina dizikirna urang taroki dibuka hijab ku Allah ka malakut, nyingkir ge. Nu garoreng. Mata rigo di salat getol, maling teu reuneun. Hari salatna getol, tapi hate teu cager-cager. Nah eta dihijab teh eta. Can datang nur kana hate. Nah, nu dihijab ku Allah teh beda-beda. Aya nu dihijab ku Allah karena ku Allah moal dijadikeun ahli Allah. Aya nu dihijab ku Allah teh supaya ngarasa heula hinana diri, engke geus hinana maksimal Allah ngabukakeun. Jadi engke karasa nikmatna datang nur teh. Dina waktu urang erek salat ripulin ari maksana? Ripu. Tuh, aduh, ini datang Ramadan. Henok. ripu. Tapi lamun geus aya nur pun teh bunga. Matak man fariha biduhli Ramadana haramallahu jasadahu ala nirot. Bungana lain hate sir. Bunga hate mah beda rek lebaran. Beda deui. Datang Ramadan nimut kana lebaran bunga. Hari itu mah lain. Kamana aya nur, letak bunga oge. Itu. Aya nur nama, nur ti Allah. Ruksak hubud dunyana, ruksak tingkah goreng nu aya dina hate diganti ku sobar ku sifat-sifat nu alus, diganti ku ahwalul madmumah. Itu mata aksir bidik lillahi. Itu. Uzkuru dzikron jami'an. Tina kita bisa belum ngim. Uzkuru dzikran katsiran jami'an. Jami'an teh naon? Jam'u. Ari jam'u teh datang nur. Mane dikir sing mayang lain seueur nya, dikir teh mayang. Cekolot ke nu mati nu matuh. Ieu mah dikir setak badakeun, dor dikir. Nu ka subuh unggal peuting sabulan. Plus 2 tahun teu dikir-dikir. Mayang keuduna. Jadi mayang eling. Nu tadi dikir keur holwat. Engke keluar anger ka bawah dikir nu keur holwat tadi. Tingkah hate keur salat teh kudu ka bawah, ka sawah, ka warung, ka bawah, ka pasar. Atawa tingkah hate di pasar ke salat. Jadi teh bali. Yang itu lamun geus aya nur kana hate, pagawean hate nu goreng teh ruksak sakaligus. Lamun can rubah teh dikir terus. Ulah diruna. Ke kumaha cenah datang ke nur. Ngan lamun teh nur muwajah, nur tawajuh. Urang dikir hoream maksa. Tah, nu alus teh maksana lain dikirna, da dikir mah mahjub nu buku. Maksa dikir. Maksana dihargaan ku Allah. Wong hoream salat tapi maksa salat, ngalawan nafsu tah merangan nafsuna nu dihargaan ku Allah. Matak aya nur mujahadah. Nur mujahadah datang engke geus datang nur kana hate. Jadi madep hate ka Allah. Nu tadi mah salat bari nu kangen Allah sabab yang hareup ka makhluk makom rogibin. Yang hareup ka mana ka makhluk keneh ngan makhlukna lain makhluk bangsa dunya bangsa akhirat makom abidin. Engke mah Allah geus nyimpan ittiror dina hate, butuhna ka Allah, lain ka lian Allah, datang nur. Tak gitu. Jadi kunaon nyaritakeun nur? Sabab nur Allah nu datang kana hate nu ngaruksak akhlak goreng na hate. Gitu. Salagi can aya nuran mah sing salat yang wiridan oge, can aya nur nu datang kana hate mah moal jadi alus hate.
Tak mengko tukang dikir jadi dukun. Tukang dikir kubur dunia, tukang dikir udah. Dikir nanti kerenangan dunia. Nantana dikirnya cenaya nuran. Kunang cenaya nuran hijab. Lain terdatang nur Allah masuk berdoa. Ayo bagianan Allah jawab. Ngan kahijab. Kahijab kunang ku kekuatan syahwat nafsu. Sehingga hijab hati lain datiah makhluk. Ai loba dunia, loba harta jadi jama benghar mau jadi hijab. Asal tong asup kana hati. Mau jadi hijab. Mata anu jadi hijab teh lain datiahna dunia, tapi sangka salah hati karena dunia waham jeung hoyali nu jadi hijab. Nematak Allah lamun rek ngajadikeun kakasih Allah gampang, tukang dikir, tukang salat cabut hijabna naon waham jeung hoyalina. Ari leungitna waham jeung hoyali ku sabab aya makrifat kana hate. Datang makrifat kana hate matak makrifat nur nu tadi disebut. Lamun makrifat nurna nur akli berarti qalbu nu kadatangan nurna. Lamun makrifatna makrifat khos nur naon nur sir kan tadi nur ilmi atau nur haki. Begitu pengertian nurna. Ini watak senajan sarwa dikir sarwa salat jalma makomna malakur. Salatna 4 rakaat akur, puasana akur sapoe. Anu disebut puasa mah dimiti imsak oranda nepi ka magrib akur tapi makom malakur. Aya nu puasa hatena caang ku nuril akli, aya nu puasa caang ku nuril ilmi, aya nu puasa caang ku nuril hak. Aya nu puasa teu caang-caang. Anu mana puasa ngeureuyeuh, dorka ngeureuyeuh. Teu jadi hijab kan hate. Eta anu ngeureuyeuh eta mah eueuh nuran puasana teh. Lamun eueuh nuran mah hitung-hitung patromak eueuh minyakan. Di masjid poek teang cenah patromak, teang ngan eueuh minyakan. Insyaallah moal caang-caang. Nu mata supaya urang nepi ka dikir datang nur, dikirna bareng jeung mujahadatun nafsi. Mun aya ujub singkirkeun. Niatna nyingkirkeun kagoren hate naon cing? Dina amal, dina salat, dina zikir. Ngaluruskeun niat. Di mana niatna geus alus berarti kekuatan nafsu beuh. Di mana geus aya kekuatan nafsu? Nah, didinya amalna ikhlas. Amal yang ikhlas akan melahirkan energi spiritual, datang nur kana. Kapal kira-kira aya rambyang-rambyang meusan. Aduh aing pahingan teu dikencang-cang tiba heula tara menerkeun niat. Gampang. Mata cek kamari tidak ada istilah gagal. Yang disebut gagal cuma satu, gagal membebaskan hati dari perbudakan hawa nafsu. Salat geus diluruskeun niat, malah nafsu nu nguasai salat urang. Berarti hatena balik ka Allah, da teu aya kekuatan syahwat nafsu. Nu aya anu mengko anu ningali wae ka lian Allah mah keur salat. Anu dina salatna hatena pinuh ku syahwat nafsu. Allahu Akbar, ingat laukeun kabeakeun. Eta syahwat nafsu. Makanya ayo salat maghrib heula nu dahar pamajikan sorangan. Moal dibeakeun gitu ya teh. Syahwat nafsu. Tapi lamun lurus Allah ingat ka dinya mah. Jadi reretan hate ka makhluk teh gara-gara kekuatan syahwat ngaluruskeun niat teh hakikatna mah ngabebaskeun hate tina pangaruh nafsu. Nah, gitulah. Mun kudu diterangkeun, tak niatnya, niat. Rek kaji, niatna benerkeun heula. Rek tarawih, niatna benerkeun sagala perkara rek amal soleh luruskeun heula ni. Bebas tina perbudakan nafsu. Nu mata kadatangkeun nur. Beuki tambah surakuna, beuki tambah salatna, beuki tambah wiridna, beuki caang hatena. Nah, sabna lurus nih, teu dikuasai ku nafsu. Mata urang lamun geus apal gitu, naon cing nu pangeuleun gede pigawe. Apal hijab teh kekuatan syahwat nafsu. Gampang, karena naon cing anu kudu dipigawe ku urang. Miceun ngalemahkeun syahwat nafsu.
minimal lain lemah atuh. Aya nafsu mangan geus gering. Pan ari perang jeung nu gering mah babari urang kana. Jadi kudu sina gering nafsu teh bener. Kumaha geringan nafsu? Gampang geringan nafsu. Aya teorina. Aya bocoran ti waliullah dieu. Kumaha nafsu ngara gering? Hiji kahayangna tong dicumpona. Lamun dahar aya make nafsu. Piceun nafsuna luruskeun ni. Eta tadi mah dahar teh didorong ku nafsu padahal geus bak dahar mah ikhlas. Sabab naon? Diluruskeun heula niat. Jadi ngaluruskeun niat teh miceun kakuatan syahwat nafsu nu aya dina hate urang. Eta ngaran ngaluruskeun niat teh. Apa lain mah? Ieu kaci awi jeung dikewat duit, ayo saya duit. Niat diluruskeun. Batur mah ini kaci awi tuluy dahar datang nur. Naon sabna lurus nih. Mun apa ti bareto geus numpuk nur teh berdatang. Palingan boro-boro dahar salat teu datang nur. Sabab salatna tidak meluruskan niat. Ari niat teh, ari niat lurus teh di mana teh? Tina ma'rifat ka al, mata kelamun Allah rek nulungan jalma, Allah karimare ma'rifat kana hate. Geus ma'rifat kana hate, segala amalna ikhlas. Di mana amalna geus ikhlas, bakal datang naon? Ilmu ti Allah nur. Mata wal amalu thoriqul ilmil laduni. Amal ibadah bari ikhlas, mata kadatangkeun piwuruk Allah kana hate urang. Laduni teh piwuruk Allah nu langsung eta laduni disebutna. Lain ladu tapi unik. Nah, jadi hati teh bukan caang terus. Jadi ku amal orang hati orang caang. Mata kaya budak nu geus koloteun sabab loba nur Allah nu datang kana. Budak akhlakna kos kolot. Tapi aya nu kolot budak-budakeun. Kolot tapi kos budak. Itu naon? Canaya nur kana hate. Salatna geus lila. 70 tahun salatna tapi teu bere ti bareto budak wae tuh. Naon sabna? Nu aya teh tah. Pan ari hate mah pamimpin. Lamun hate alus, amalna alus. Lamun hate goreng, amalna goreng. Ari niat dina hate, utak si Rasul innamal amalu binniyat. Utak aya nu amal